Baju naon? Baju kaos oblong. Kaos oblong ha. Oh, coba gerak kaos oblong. Kaos oblong. Ta. Ini marulah beneran. Wih, jauh cing eta. Oke, ta. Coba rada dikalurkeun deui. Ta. Tan ieu ta urang hiji yo. Mana? Oh, ieu ta. Iya, warna naon sih eta? Mun kita mau goreng warnana. Ih, geus eta mah sama duit, kita sama duit. Nang 5.000 doang. Hah, karak 5.000, geus kira pesenkeun hiji. Gampang, karak 5.000 kudu nu gajian. Dari truk itu. Maksudnya? Oh, geus kira. Mana Dina? Coba tak rada geserkeun ka luhur. Luhur. Oh, nu ieu ta. Iya nya. Oh, nu ieu yo. Iya, bener mana? Aing bingung amat jeung ngapadeu kitu. Oh, marulah kabeh kan karena lagi terpromo. Oh, nu ieu ta. Mana iya nya benernya awas. Oh. Ulah salahan ieu geus. Lain eta katipu moal jeung urang. Semua ketipu mah. Urang mah duit bege katipu. Walah. Naon ge? Shopping dong. Eh, bukan duit ke shopping. Iya nya. Tah. Lagi eta kumaha? Geus jangan jeung mau nyaho. Makana nyaho. Tak ke promo Shopee, ke promo di game. Marulah kitu ge. Aing mesen ta hiji dia. Mana ini? Eta pirang ku kaos 5.000. Oh, 5.000-an. Pesanan aing eta 5.000. Tah, baragus gitu lah. Ini aing mah. Laju lamun aing mesen kumaha? Coba urang yang mesen. Mesen naon? Teu bisa urang mah. Mesen naon jeung dia? Mesen tapi kayak pinjem HP Mesen na bae. gitu. Aya Beh dipesenkeun bisa moal moal. gitu. Coba gerak anak tuh di besi coba. Dia kuat amat pengrasa aing mah. Masih kayak rahasia ieu mah. Ih, Pokona mah bisa moal juga salah mesen. Mesen naon gitu. ya. Geus. Geus. Heeh. Oke, urang geus mesen. Ih, Oh, aja tadi tas komodi laan Geus bae. pokona mah. dia mesen naon? Geus pokona mah biang we baju kaos oblong. Geus teu boga aing teu boga kaos oblong aing. Marurah kitu nya. Ngumpul 5.000 coy. Eta kumaha urang katipu moal ke? Ih, moal katipuan kita tadi nanyaan katipu bae. Musuh dia mah moal COD cenah ge. Teu nyaho aing nama COD. Nyaona ge kan layangan. Oh, sudah kali itu nih nelayan bae. Geus ayeuna kieu lain mah. Oh, ayo. Nyolot kolokna beda. Kira datang nang ke eta. Atau tang paling ge sore ke datang. Ketanggon be nya. Oh, Iya bejaan gitu. Oh. Kami yang layangan heula. Dia net mau golokna. Yo, tungguan Andri. ay pohoan teh minta duitna. Atuh kieu mah kudu nalangan, sebudak mah ngalen heuh deh. Jadi bae nyelayan. Mantap ini di. Oh, nanti. Bae manggon pedagang paket coy. Layangan anggus. Mangin layanganna. Dina mau anjing geus kumaha jadi nabi lah. Ih, lem nage beak. Berapa? Bagus dulu setik dulu. Geus pake ciduh bae. Begitu ieu. Enak itu. Endah jajal bae kunaon. Wih, mantap layangan aing. Enak tok. Paket. Anjing paket pokok. Lain sama ojos tukang tangkil. Ih, dulu kuburin aja bacaan paket tuh, geran. Oh, gerangan pokok. Ah. Yang badan harus neng. Kampung wakaf di mana sih? Kampung Wakaf. Heeh. Atuh ieu di Kampung Wakaf. Iya aya paket. Ari mamang tukang naon kitu? Tukang paket. Oh, tukang paket. Heeh. Sugan urang mah tukang petasan. Lain deh ngarang baesod ngarang sod. Tah dekat deuleu kitu Atuh teu paket. kade tah. nu belah di itu di teuneunan. Lain bisa dekat deuleu bae ieu paket. Oh. Ulah diberen truk bisik paket truknya. Tah. Nu sacina tadi? Anu Sri, Inusari, Sari. Sari. Oh, lain Sari Pati, lain Sari Uyahnya. Ih, bawa manu urang jauh urang ge sarua sari ngaranna. Heuh, mantak ge di deuleu we lah urang mah males milihan lagi capek urang. Yo sok berpilan we lah. Capek pula mah ieu. Oi, paket lain yuk. Dia balik mah. Kalau ribut ge. Bobokin lu batu dia rusak. Anjing aing bingung amat yuk, milihna. Oh, coba di sasaran bae di sasaran. Ini dia meureun yuk. Ulah salah nyokot engke urang nu pusing yo. Pandinya kayak ngaranan di dulu basi. Hongus yuk meureun lah aing. Oh, pusing aing ngeskuri kan. Hongus nu nya. Nyokot hiji. Oh, Yo.
Kemari yang nganter kana deui ieu. Iya, urusan tukang Mana, paket. Oh, aing heuh aing lieur di we ibah. Muter-muter lah. Haus lah. Wah, ikan bayar. Si budak malain mayar, ieu mah atuh aing mah bukan. Ieu mah nyauna kitu mah mau dipesenkeun. Bilang aku mau. Ai, Mantap pokoknya nama paket. Geus nu aing mana geura digobet ku aing. Karak ieu aing mah. Gobet ku aing langsung lah. Nah, coba ingat dulu. Anjrit. Ih, coba ada cerit. Atuh baju ih. Iya goceng ieu. Oh, tapi dong beje sih. Mesti lah aing emang sapri mah oke. Goceng. Langsung deh bos, pakai bos. Woi, bos akil baju ieu mah. Coy, coba dulu dia geura buka. Iya lah. Geus geura buka. Anjing dengan goret. Cerit. Lumayan, bos. datang. Tadi di jalan. Ai di maunya. Ada hammer. Paketnya murah, iya mah. Unboxing. Wow. Ini warna biru. Panon ima kieu. Ipan pangrasa mesena warna putih, kunaon jadi warna biru. Jeung ge ieu lain pesanan urang. Salah, apa atuh kitu nya? Emang dia mesenan gitu, Bang Laing mau ipis sama cing kita? Ayolah. Coba geura dibuka yang geura dulu. Cerit. Daek pancen. Pannya mah teh sesuai jeung foto. Hoi, pan aing mah senang ge warna beureum teh kieu. Anjir lo dibulak-balikeun jagober. Hoi, atuh gede ieu mah dulu ge. Astagfirullah muat. Woi. Man ieu. Dia mesenan anjing. Gitu pakai ngalampat layangan aku dia. Oh, teu bener ieu mah. Man tadi pesan di non Sapri. Oh. Oh, cek aing mah katuker dia. Hah? Katuker cek aing mah. Tuker kumaha? Sing lo digobre-gobre wae. Coba. Cek aing mah katuker bawa deh cek aing mah kali itu. Sehari. Aduh, katuker di sini itu ayo orang tahu kan. Nggak sayo ayo man ieu make ieu juli kieu. Apa katuker kitu nya? Orang tanyakeun heula. Pakai katuker segala macam ge. Apa kemarin kayak Kata apa? Teh ieu. Gerak urang mantep pesen kieu warna putih kieu deh ge dulu. kemarin. Ih, non ge langsung dipakai bae. Geus nyaho katuker. Ganeng dasar bae. Tah. Ih, Ah dipakai-pakai ge atuh nyaho pakai. tah ieu nu urang. Iya mah. Meni loba amat dua. Ieu teh. Geus lain bawa bae mah, geus dipake ogah, geus dipake mah. Loba amat dua. Bawa dua. Lumayan mau komen. Ongkos COD tadi. Pohon budak teu mayar ya ka aing. Wah, ieu mah kudu disusul deui ieu mah. Bahaya ieu mah. Aing tanggung jawab mah duh. Bahaya ieu. Balik deui ieu mah. Marana ieu baru dah. Untuk salamat tadi di dia ieu. Aing kudu ngagantian ieu mah mana can mayar ieu. Aya ieu urut nama ieu, tapi jelema ieu. Bahaya ieu. Aing.